lapar aing mah teu kuat aing dahar. Astagfirullahaladzim, pamajikan aing datang yang udah wae. Ayo we tuh udah molor dicarekan ku aing. Empok sih ya. Dibanur ku aing mah da sia. Ayo we ngabebengkang capek aing mah. Sabar wae teh. Yeuh. Udang. Ih, naon geura? Ayo wae ngudang-udang abi geus peuting jadwalna sare. Ayo wae ngudangkeun. Arek Yeuh, naon? ayang pegunam teh haus-hausan rek mere cai yeuh. Oh, Ulah sok suujon geura kan jadi salah kita. sugan teh naon atuh? Geuning ieu naon mau mawa piring. Kan ayang teh encan dahar, bisek dahar tapi sangguna teh ya. Oh, moal abi malah geus suhareg tadi pas enjing-enjing kapantos moal. Tapi marek bobo deui we ayeuna mah. Ya sok atuh. Ieu aing kumaha nya ieu lapar euy bu kejo. Mun minta keju ka tetangga era moal nya jebang geus peuting kieu. Aing geus sapi kieu euy bakal geus sarare ieu mah. Tira aku kudu digedor mah nya. Rek nyobaan kabeh ni ah. Geus sarare jigana ieu mah euy. Tapi tipina mah ulung kene dah. Gerowan ah aing. Aing mah ulun malan wae. Cobana ka teh teh mentana. Ya, mah euy geus sarare. Tipina geus paruh nya rek ieu. Ajaran mah di gerowan. Teh ya teh geus sombong euy. Balik lah aing mah. Kumaha tuh euy aing lapar pisan ieu teh. Banyak kun dijejel mah ku cai nginumnya. Yakin ieu mah ku aing dijejel beuteung teh ku cai. Teu kuat lapar-lapar teuing da. Geus lah aing mah 2 kali nginum geus seubeuh geura kuat tapi ka esuk ieu mah disarekeun we ah. Sangu lauk sangu lauk Samalna poho